Halo pemirsa, kali ini saya akan mengantar Mang Pepen BC Babakan Cibitung, katanya sudah kangen banget katanya ke Pawawan Pasal. Untuk melihat keseruannya, ikuti kami. Ajar bro! Kamang Wawan Pasal ya teh, Kang Pepen teh. Iya. Kunaon geus sono. Oh, geus lama geus teu ketemu. Oh, taya kru-kruna yang geus tararunuheun teh penting kana ya. Geus lilanya tuh papangi jeung Mang Wawan Pasal teh. Lama, kangen we lah nya, kangen. Sok atuh salam heula ka Mang Wawan, lampeikeun leungeunna salam. Pak Wawan, selamat pagi. Gera gugah lah, gera bangun tidurna. Ayo guys, ayo kita antar guys Mang Pepen guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wawan. Bangun dah acan. Iya Pak Wawan, aya beja di Desa Jatisari, Kecamatan Cisopet, Ya, Kabupaten Garut, aya tempat wisata halus. bener ayah enak kita jangan maksudnya ujang ke dia teh. Hayang nonton deh gitu, hayang ningali. Upaya ujang yang nonton orang berangkat ke itu ke tempat lokasi. Iya sih. Nah, lantaran kita lurah Yono. Bager lu raya teh Pak. Bagian ke masyarakat melayani baik. Ke tokoh masyarakat baik. Tong baik atau baik gitu. Jadi baik yang baik teh sarua aja teh. Ari baik bahasa Sunda, ari baik bahasa Asia. Daripada ngacapruk ieu mah mending tatarucingan deui. Oh, kayak nama tatarucingan ieu mah. Kang Pepen jeung Kang Wawan jawab kuduaan. sok. Hideung leutik tapi dipikasieun. Oh. ku jelema ku sato. Kuduan kudu dijawab, baik bisa tuh bisa kayak hideung leutik naon teh cenah? Hideung Dikasieun. leutik dipikasieun. Ku jelema ku sato ge dipikasieun we. Kamu kuberit Ubuh lah. Kang Wawan ge bakal sieun. Sok jawab. Orai kobra lah. Salah. Oh, nah make batorai kobra. Oh, naon urusanna jeung orai kobra, orai beudang digebug. Oh, naon kunaon? Oh. Nah, ulang tahun. ulah tahu. Jawab heula aja. Jawab heula. Jawab heula aja. Oh, naon? Oh. Naonnya teh? Sok. Kalau saya hese pemajikan amat. Waduh, pemajikan. Pemajikan teh. Enggeus, Mang Pepen BC sama Taluk. Halo, kami mau ke mana? Tarik kiluan, taluk. Taluk. Taluk cenah kan. Sireum hideung dina sihung maung. Gitu. Aya deui hiji deui. Ah, hiji deui. Atuh ulah wakat Taluk sing bisa Taluk kudu atuh. bener ngajawab teh. Oh. Naon sababna buaya sok kana cai? Ya, suka cai. Eta Mang Pepen Babakan Cibitung geus kumaha naon cenah teh. Jawab ku Ujang. Anu ke mah Oh. kecil Ujang. Kamu di darat malain buaya berarti. Naon tahu Buaya darat. Nah,
Jika kumaha eta buaya darat. Jang kieu buaya teh mata kana saya tidak pangulinan ada saya ke bawah lagi dalam sek buaya di darat buaya darat Lain. bisa ngerodan eta nerok awewe Jadi tawur lain cenah kumaha eta sing bener heula aya teh geus taluk encan atuh. Taluk. Taluk. Taluk ah. Geus sentong dijawab beda mah. Sarua lieu. Iya we ya, aya nama. Sajang PR eta mah. Yang PR. Kang Wawan teh ya, Mong Per. Boga hayam genep. Ya. Rek dipencit isuk tilu. Ya. Boga hayam genep. Rek dipencit isuk tilu. Cik tinggal sabaraha deui eta hayam. Tilu deui. Salah. Tinggal genep. Salah. Cik tinggal sabaraha. Kawan. ayo Nyeredkeun deui. lagi mulus iya dia teh kumaha cenah hayam teh Kumaha cenah? Genep, itu tilu. arek dipejit tilu heuh da kana arek can dipejit tilu Bisaan euy. Genep ya. Pan dipencit ge isuk berarti kana genep. Tah. Eta lamun nu ngabobodo kitu aya keuna pasal nu kitu. ngabobodo ka batur ngarugikeun ka batur perbuatan yang tidak menyenangkan tuntut ku 310 penjara Pasal tuh. Penjara, penjara. Jadi aya dina pasal tak kade. Mulus ya mah euy, hade ya mah euy. Tah ayeuna teh urang ye. Sok, Mang Pepen, Kang Wawan ye. Naon bedana kuda jeung kudra? Oh, naon? Tak pikiran heula ulah waka tolong sok jawab jawab Naon bedana kuda jeung kudra? Kuda naon tuh? Heuh ditanya ieu teh naon iya bedana? cek lamun sek urang mang ngajawab pamajikan teh jeung mitoha Pak, Mak, abi teh kitu ye ditekan ku ngaran Pak Iwan jeung Pak Abidan. Gitu, eta teh nekan wae ka abdi gitu itu penekanan gitu ya. Naon bedana kuda jeung kudra? Sok hiji-hiji gara ari kuda mah. Sebenarnya opa. Heeh, ari kudra. Apal kuda teh. Itu apa? Sami teh apal nu kumaha kuda teh. Ah, liurnya aja. Urang mah rek nanya we cik ka Mang Pepen, ari suara embe kumaha? Eta kumaha? Berehe. Anton tuh sugan embe di sada berehe henteu. Enggak meh. Bener, ai suara anjing. So, Kang Wawan. Tanya aja sendiri. Cik, Kang Pepen geus bener ngajawab. Suara anjing kumaha? Cik, suara anjing Anjing mah kumaha? jangan gonggong Ah, kumaha? Contoh. Ah, ujang bisa. Kudu ku Kang Wawan. yang tuh. Ari suara buaya kumaha, Cik? Sok, Pepen? suara buaya. Iya gitu. Sok. Suara buaya kumaha? Suara boem tadi sadar. Cek saha? Iya. Buaya teh anu ngabogaan seni, nu teu ngabogaan seni. Buaya teh nu ngabogaan seni bisa ngalagu ieu jalan satapak. Kumaha cing sok contohkeun saeutik. Sok jang pepen misalkan mah. Mawar Ah, boga. jawab lah suara buaya kumaha sok. Lamun teu kajawab ngomong. Heeh, Teu nyaho taluk we gitu. Taluk gitu. Taluk we gitu. Taluk. Suara embe geus Ulah waka bener. main taluk jangan kalanan ieu. Suara embe geus bener, suara anjing cenah bieu ngagogog itu bener. Suara hayam kumaha? Berkokok kayak. Kan udah bakal balaner kan suara buaya kumaha suara buaya. Tadi sadar buaya mah aja. Ah, cek saha? Di Disada. sana ibu, Hmm. bapak, mereka mana? Jadi, I father and mother of the garden no itan ada berut. Anjir. Yes, I do now. I love the Mr. Mahmud. Ah, eta. Itu jam. Aing aya nu You perut. going? Yes, I am going to Sansang Forest. I going to Sansang Forest. Abdi bade amang kalau Sansang. Tah. You from? Yes, I'm from Indonesia. Oh, anjir. You Harin? No, I am Harin. Oh, lah. Jadi saya teh belum punya istri itu teh, gitu. Jadi Cik, hari bahasa Inggrisnya saya mau main ke Jatisari dipegat ku Satpol PP. I father and rekan-rekan
arep dolan-dolan neng kono sing Jatisari. Sing Jatisari. Mangan sing neng kono. Mangan karo bawan sing ora apa-apa. Lain bahasa Inggris eta mah meureun bahasa Arab tah mah. Oh, pan dialihkeun eta internet terjemahkeun eta internet. Ya, ayeuna mah nu tadi heula can kajawab. Naon bedana kuda jeung kudra? Geus we taluk atuh nya. Taluk lah. Ah, geus we taluk lah nyong pen nya. Urang tahu kejang Ah, sepakat lah. Ari kuda mah ceuk Mang Pepen tadi sukuna opat. Ari kudra mana? Ari kudra mah sukuna oprat. Itu lain. Eh, Tali itu terus. gang ngajak pas saya. Eta suara buaya kumaha? Taluk kayak gitu atuh. Taluk. Kang Wawan taluk. Tal keluar. Suara buaya mah kieu. Hei sayang. Bari gini. Tuh, suara buaya mah. Hei sayang. Bari. Buaya darat. Lain Jatisari teh yung Jatisari teh ayeuna. Nya, hayu atulah. Ya mah, ya Kang Wan meureun kieu aya nama pawawan ya. Mang Pepen DC jeung Mang Pepen Pasal teh hayang ulin ka Jatisari. Ayo, Da di Jatisari teh cenah aya tempat wisata di Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Eta aya tempat wisata alus cenah ngaranna teh naon, Pawan? Aya di Kampung Cibentang. Cibentang cenah Mang Pepen ngaranna teh arek we atuh ulin ka itu. Ada tempat wisata teh acan dibere ngaran dukana nu bakal alus teh. Ah, geus ayeuna mah kieu lah ngarah puguh mah. Hayu atuh ayeuna mah wang init we ka Cibentang. Cibentang. Tah, sok. Ayo sia. Bejaan penonton ngarah ieu channel leuwih berkembang Mang Pepen. Subscribe, like, and share. Sing gancang sok, kumaha? Subscribe, Terus like and share. like and share. Sok sakalikeun. Subscribe, like and share. Ah, geus lah Ka segitu ge penonton, ka cukup. penonton mangga sok. Are Kang Wawan nyebut. Siap. Sok kumaha? Ka penonton. I love you. Wah, sok cenah I love you nu lap-lapan mah lah ka Pawawan Pasal ka Mang Pepen BC soknya. Subscribe, like and share supaya channel Subscribe, ieu like and share. ngarah channel ieu teh leuwih berkembang. Oke guys, terima kasih. Kita let's go ke Cibentang. Kita Siap. wisata.